Udah. Saya ngegandengkeun di. Punten imah teh. Bisa kenal. Punten. Hah? Regot teh? Abah. Sekarang ayo bah. Aya naon? Jak ulin. Boleh na ieu ket. Apa enggak bawa ulin mah? Kan ulin mah. Naon? Nah. Mana teh? Mana ulin nah? Ulin mana kieu aya Kemana? sare sih mau mimpi. Molor wae bulu ulin ah. Ah, sia mah. Gabut ya. Ayo tuh yuk. Ulin. Mantap. Biasa we alus geus sia wae aing mah. Aweuna alus ieu pokona. Mana itu buru tinggal. Ai urang teh aing. Naon ini jauh ge. Deket atau diharup, jauh naona. Itu diharup. Meter deui paling. Naon teh mah tempat dukun sih mah. Pan ka dieu heula. Ah goblok sih teh awe langsung cai Awewe di ai ka dieu heula. Ah wedan sih mah ngedak tempat dukun teh. Aing pun dosa euy. Wah, tentang dosa keur kieu mah. Alah, ayo tuh. Sia heula pan sia nu ngajak ieu. Ah goblok sih mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu laras pada pokan Simbah. Nya laras ieu mah. Aya simbana di lebat antosananya ku abdi di sauran la. Bah, aya pasien. Pasien naon? Nggak cinta mak. Cinta mah Kajerokeun tong. kela. Kejrokeun. Siap. Teraskeun ka lebat. Oh, Aya. Itu Aya naon ieu teh? Ka dieu. Jadi kieu bah itu ya. Itu boga babaturan telaku ka awewe. Teu laku kumaha ieu teh jang dongkap ka dieu teh. Ayeuna kieu jang dongkap ka dieu teh anu agaduh pamaksadan ka abah teh saha? Iya bah baturan bah. Heeh. Ya. Si laing. Nuhun bah. Nah kunaon maka teu laku? Milik itu mah rumahnya bah. Goreng meuli goreng banget. Beungeut ongkoh goreng milik ongkoh bah. Pakai tuh. Haluskeun banget. Nah kumaha? Dangdang sing halus hayang ka awewe mah. Da beungeut geus kieu tuh bagus rajet ieu mah. Teu jadi masalah banget aja, nu penting mah maneh kudu daek. Dek kumaha bah? Daek usaha. Nyam. Da ka awewe mah kudu loba usaha, kakarek daraekeun awewe ge. Mun teu usaha mah moal anu daekeun. Kudu loba duit ka awewe mah. Ayeuna kieu. Are kumaha sok? Jadi kieu bah. Ieu mah yang dibabarikeun ge dilancarkeun bah. Soalna duh hese pisan. Ku aing ditulungan. Ngan aya hiji syarat anu ku maneh kudu dilakonan. Syaratna mah teu berat, kan pasti maneh rada reuwas bari jeung jari jipen. Tah, ieu hiji kadaangan anu mata bakal kabayang-bayang eta ku hiji awewe. Saha ngaran awewe maneh? Angel bah. Lamun si laing teu barang bawa naon make syarat ka dieu. Ieu aya syarat di abahnya omat. Kan tadi ku abah diomongkeun. Ieu awewe bakal kabayang-bayang lamun di dinya ngadahar ieu. Ku abah dibikeun. Tunggu. Tah, ieu wayahna ku maneh kudu didaang ayeuna. Supaya awe itu pas maneh cupak capek, awe itu langsung ingat ka maneh. Yakinkeun dina hati maneh, teguhkeun dina kepribadian maneh. Bari ku maneh ingat-ingatkeun
yen ngaran awe eta imahna di mana bapana saha, ngaran awe na saha, budak saha, wedalna iraha, iya akan kusia. Eta hakan kumane ulah nepi ka baseuh kana bibir. Langsung leg-leg. Ulah dietik-etik leg-leg langsung ulah nepi ka karakesan. Nu bener teh bapak aku dilag-lag langsung. Dicapai keula nya. Mun ulah baseuh di. Wayahan aku si laing dahar. Beakeun. Abe ingeteun awe eta. Ade tang ada angna si laing. Eta kudu dietik-etik bari jeung ngagelongno ge. Tuh beuh tuh. Ya Nah, nos beresnya. Kela apa yang udah deula ayeuna mah. Soke. Nyana telah anu bieu beakeun tah. Hiji deui kerupuk tah. Oh, udah deula. Hanyuk lah, suka ada dibayarnya. Wah, pamit heula nya. Nuhun ya banyak. Yuk, Pak, heula nya. Sing saya ya. Ya. Geura teh yang awena sukan. Assalamualaikum, Bang. Salam. Assalamualaikum. Nah, cai ge alus. Oh, ini alus. Aing ka kadede di jero, Bang. Sarua aing balik. Ya balik ah. Nah, ya umat. Itu aing sakitu jumpa jampe. Teu ribu-ribu acan. Teu sabatang-batang acan. Aing teh kikieuan teh menang meuli. Dasar budak boloho. Hayang ka awewe mantog ka dieu minta tolong ka aing. Ngare duitan teh buruan ka aing. Tolol udah teh. Aing sakitu semeli kerupuk meuli naon. Nulis tunyu. Sebenarnya, Mang. Jangan dukun. Ayo dukun alus. Aing apa dukun alus mah? Aing tadi ke studio itu soalnya alus ini enggak aing jero ka kadede. Yang awewe lah ya. Heeh, nya ka awewe. Tah ieu tah mujarab ieu ieu. Oh, ngan ieu syaratnya itu mah moanya kasar. Itu mah. Kan bae lah, nu penting bae. Yang nyager ke hate. Aing antar Bu ayeuna. Jauh teh dia. Deukeut eta nya mengkol ke kiri ka kanan lurus. Da di imah jangan di dina. Wah anjing. Oh, Ayo Bu, aing antar ku aing. Ayo, ayo. Tuh, ini tiga balik juga aja lagi gitu. Oh, tinggi jalan. Jaga hukum. Itu naon dia kan Tidak, jadi. ini studio tadi. beuci mana nya. Aing balik lah. Hati-hati. Lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu laras pada bukan api pantai ya. Nya laras. Gitu pokoknya jangan kegantengan di kadinya dan ibu mina ya. Bade ka api. Mohon prioritas. Antosan lah nya ku abi diorosin lah. Mohon mangga. Bah, weh, pasien deui. Pasien naon eta? Anyar mana sorangan. Aing najis kos wieu mah inggih. Kumaha asukeun tong? Sok sana asup ka dieu. Jauh karunya bah. Heuh, keuna aing mumpung beurang keneh. Sana asup ka dieu lah. Siap. Pakai jas gitu doang. Tolong aja.